cipratan sahnya angin terhela kaula arek dewara jep sora cempehela di direk upacara dulur kiblat kidul baraya kiblat wetan saderek kiblat kaler pas itu deh anu dikiwa ayeuna geus tuluy kana waktu ninggal bangsal utama baris istrenan para siswa anu bade ngikuti di sekolah oh kituna ayo urang bapak saperluna bukan urang singlar kupuring sing jauh supaya dina rencana ayeuna sing salamet urang sadaya semur oh ya oh itu ngait kana kenteng ayeuna urang singlar ti belah kaler mana ada kaler aki lieur euy kumisna gede teuing karena irung kan atuh nyaan ieu mah euy Pak tega bu aki urang singlarnya setan anu ti kaler kabegina pais jeler urang jauhkeun ku aki ieu tanaga dalam na bijikeun engke atuh biji ka tukang ieu alah si tukang bijena sakalikeun kukuring ieu setan anu ti belah kaler kabegina pais jeler singlarkeun disemur tuh ngait dina naonnya tangkal naon di belah kaler teka tingali oh nya itu dina mega di ditu di kaler oh nya setan ti belah kulon setan ulah ganggu ulah kakuring anu erek aya rencana ieu setan ti palih kulon kabegina pais naon pais oncom urang singlar aduh tukang kamera beunang setengah itu kamera setan di belah wetan setan rada ngagidi ke belah wetan hati di semur dinya setan anu ti wetan anu kabekina belum ketan urang singlah sing jauh lah wah caket kadinya hop capek Nelang anu nyawa itu dina dus setan ti paling kaler ti paling wetan disemur ku aki alah yang sang di perpustakaan tuh nangtung di payung agung sekes seler pajajaran Rebes Rahim Kusuma siap payung ke payung ancang-ancang payung aku siap mapak iya
sekali, dua kali. Lihat sekali. Iya. Iya, dikain. Iya. Harunya panas sekali. Oh, kawan siap. Sami-sami udah jaga. Tapi terus ada. Awas